Assalamualaikum sadayana, wilujeng sonten nepangkeun nami abdi Anissa Asna Safira di kelas 10 hiji. Abdi bade maca dongeng timun mas sareng buto hejo. Zaman baheula aya hiji randa kolot ngaranna Bu Sarni. Cik Sarni hirup sorangan, teu aya budak di sisina. Umurnya geus maju, Bu Sarni hese ngalaksanakeun pagawean sapopoe seperti tani jeung ngumpulkan kai di leuweung. Manehna hayang ngajual eta. Poe-poe karasa nyaliara, manehna loget pikeun anak pikeun cinta jeung matuan karyana. Manehna ngan saukur narima jeung percaya kana takdir nu geus diparingkan ku Allah. Seperti biasa, unggal penting Bu Sarni ka jaro leuweung rek ngumpulkan kai. Ngabador manehna balik ka imah. Waktu buto ijo ujuk-ujuk muncul, anjeunna buto jahat. Buto ijo ngalangkeun jalanna. Anjeunna nuntut anak keluar daharen. Bu Sarni ruas jeung sieun ku manehna. Nini, abdi lapar pisan dinten ieu. Bejakeun ka uring di mana anak anjeun, abdi hayang tuang, geus lila teu ngadahar anak manusia. Hapunten buto ijo, kuring cicing ngaliara sareng teu gaduh anak. Leres abdi teu bohong, punten ulah nyiksa abdi. Teu disangka-sangka, buto ijo mere siki bonteng ka Bu Sarni. Ini abdi moal menyakiti anjeun, tapi anjeun kudu melak siki bonteng ieu. Anjeun bakal boga anak dina 2 minggu. Aya jaminan yen anjeun kedah masihan budak ka kuring nalika umurnya 6 tahun. Bu Sarni langsung nyatujuan. Manehna bagja pisan, anu diarep-arepna ayeuna jadi kanyataan. 2 minggu kaliwat, siki bonteng nu dipelakna geus robah. Geus 2 minggu sakumaha cek buto ijo. Siki bonteng tidinya geus gede. Di antara lobana bonteng, aya hiji bonteng anu koneng herang. Anjeunna penasaran pisan. Bu Sarni nyokot bonteng tuluy indit ka imah. Dibawa ka dapur, ditempatkeun dina meja. Sarni taliti motong bonteng. Betapa bungahna Bu Sarni, ningali di jero bonteng aya orok anu geulis pisan. Kahayangna parantos kalaksanakeun. Anak anu tiasa hirup sareng anjeunna. Ki Sarni mere ngaran anakna Timun Mas. 6 taun geus kaliwat, Timun Mas geus tumuwuh jadi gadis leutik tur bager. Isuk-isuk Timun Mas keur ulin jeung Bu Sarni. Timun Mas, di mana anjeun? Abdi milarian anjeun. Ujuk-ujuk aya sora anu nyaring pisan. Eta sora langkah buto ijo. Buto ijo nagih janji, 6 taun geus kaliwat. Kuring datang pikeun menta janji anjeun. Hapunten buto ijo, Timun Mas can siap. Hayu isukan abdi bakal masihan ka anjeun. Cik Sarni neruskeun ka isukan. Cik Sarni teu tiasa ngatunkeun putri tercinta. Peuting eta, hiji pertama kolot datang kana impian Bu Sarni. Ieu Ti Sarni, mun hayang anakna salamet, budakeun kabur ti imah bawa opat barang. Siki bonteng, jarum, uya, jeung cumi keur merangkeun buto ijo. Impian ieu sigana nyata, sareng sigana masihan Bu Sarni petunjuk. Putri tercintanya kungsi kesempatan kabur ti jian jahat. Isuk-isuk sumping, saperantos harmit nyarios. Bu Sarni nyiapkeun sagala pikeun Timun Mas. Manehna nitah ngabagikeun sekarang hiji-hiji ka buto ijo. Saperantos siap, Bu Sarni angkat. Ujuk-ujuk buto ijo datang. Bu Sarni nitah lumpat ka leuweung. Buto ijo tenang, anjeunna dibohongkeun. Anjeunna ngamuk langsung lumpat ka Timun Mas. Hei buto ijo, anjeun mau bisa nyekel kuring. Timun Mas ngalukeun pakarangna nu pangheulana. Eta mangrupikeun bibi timun. Ujuk-ujuk buto ijo ditelek ku leuweung boteng. Timun Mas ngalungkeun jarum. Jarumnya robah jadi awi nu nembus awak buto ijo.
Buto ijo masih keneh ngudak. Timun Mas langsung ngalungkeun uyah. Uyah robah jadi sagara sarta tilelep. Sameneh Buto ijo kabur. Timun Mas ngalungkeun udang. Udang beas robah jadi sagara lahar. Buto ijo teh bisa salamat sarta tilelep salawasna. Bu Serni nganuhunkeun ka Buto ijo. Emma, abdi uwi deui, abdi tiasa ngaliakeun eta raksasa. Putri anu dibikanyaahna rek dicangking ku Buto ijo. Anjeunna hirup senang kantos sanggeus. Moral cerita ieu nyaeta anu hade bakal salawasna menangkeun anu jahat. Sing bageur ka nu sejen sangkan anjeun oge bisa manggihan babaturan nu bade.